Zaman baheula disiji hirup kulawarga leutik nu rukun. Diwangun ku bapa, ma, jeung putrina nu kacida geulisna. Putri nu geulis eta dingaranan Bawang Bodas. Anjeunna mangrupikeun gadis basajan anu rajin, jujur, tur bager. Hiji poe Bawang Bodas keur nyusahan baju di walungan. Bawang Bodas, abdi tas bisa di walungan, Wak. Oh, leres. Buat nilainya. Bodas. Ma kunaon, Ma? Bapak tinggalin, Ma. Bodas, Ma dokter ayah, bang ke bapaknya. Ya, Ma. Ma ninggalkeun abi. Bodas, kasih si Mama. Disabrak indungna maot, Bapak Bawang Bodas sareng Mbok Randa perantos nikah. Tapi Bawang Bodas malah beuki sangsara. Waalaikumsalam. Bapak hudang, Bapak, Pak, kunaon, Pak? Bapak hudang, Bapak. Sana hawa isum pada ayeuna pangeran marana pada serang iringan marok pangeran ayeuna abdi hoyong marok kijang kayak kijang mah di lawang desa Kalikulan tapi di istana pangeran aku pengalaman ya orang siap maringan pangeran marok. Bawang Bodas, jangan kayu bakar di lumbung desa. Cara masak kadaran anu meunang, buru. Ya, Bara. Ya nama orang kalian ternyata tidak kijang pangeran. Orang di Semarang jauh ting pangeran. Ayeuna orang aya di mana? Di waktu orang mentas jalan dia. Terus pangeran. Eta aya jalmi urang bade naroskeun. Keun abdi wae nu naroskeun. Punten. Pengenan, Pangeran? Bade naros upami jalan ke istana paling mananya? Oh, tinggal leres tadi tuh, terus belok kiri. Oh nya, punten abdi yang serang nami anjeun sah. Nama abdi Bawang Bodas. Terus kita we nya. Bodas, anjing dipilih ke pasar. Mau orang pulang sareng bakar, buru. Ya, Barem. Wah, Ibu, ini saya bisa ngomong. Tapi alhamdulillah sampai sampai bahan-bahan kudu di pasar, lama pasar uwi ah. Dina waktos Bawang Bodas balik ka imah, di jalan mulih pangeran papanggih jeung Bawang Bodas. Bodas. Nah, pangeran apa di dia? Dia lawan pikir anjeun, artinya beungeut. Ya kan lawan yang lagi di pasar, sebelumnya pangeran. Ya, ibu. wah, alus pisan ieu ngomong samping anyar. Bodas, Naon Barem? di mana ieu anjeun bisa meuli lawan samping ieu? Make duit mah nya. Kita Teras di saha? lawan sampai eta tenang di pangeran. Hah? Di pangeran? Manggung sae ieu lawan samping anyar pikeun abdi. Ulah Barem.
ini dicopot. Oh, iya Bang, dulunya. Ya, Neng. Bawang bodas indit ka imah nini. Jeung bawang berem terus nuturkeun manehna. Punten Nyi. Incu teh saha? Abdi bade nyandak lawon anu pali di walungan. Oh eta lawan incu tiasa nyandak eta lawan tapi aya syaratna. Syaratna naon? Incu kudu bebersih imah ieu sampai bersih. Oh, nya. Pas rengse cu. Pas Nyi. Iya lawana cu. Oh, nya ternuhun Nyi. Iman ini geus bersih. Sameme indit incu bisa milih salah sahiji kotak ieu. Oh, nya abdi milih anu alif Nyi. Ternuhun nya. Assalamualaikum. Nah, lila pisan. Hampura emak tadi abdi tes ngelarian lawan emak nu pali di walungan. Bawang bodas sesawa dina kamana mak? Ayo orang gancang jelarian kotakna magas tengah-tengah di sina. Ayo. Wah, kotak kieu kotakna mak. Wah, kira-kira mana sih mak? Buka mak, bisik bawang bodas kaburu datang. Wah, emas. Ulah mak, bawang bodas tong dibawa. Anjeuna ngabagikeun emas ka babaturan jeung masyarakat satempat. Di imah ini aya keneh kotak nu ageung mak. Langsung sae upami urang isukan ka ditu nyandak kotak nu ageung sapertos sarana bawang bodas. Oh, nya ayo atuh. Sanggeus eta urang ka imah ini nyandak kotak anu agung. Terus mak, ayo urang buru-buru ka imah ini. Ayo mak. Aranjeuna nuturkeun cara bawang bodas pikeun menangkeun kotak nu ageung. Kotakna. Apa di dewe beureum? Nya mak. Obah mak, umpat. Bawang bodas bantuan. Kunaon emak beureum? Hampura bawang bodas. Urang kurang ajar ka anjeun. Emak beureum abdi mah parangimutan kalakuan jahat anu emak jeung beureum lakukeun. Abdi salawasna ngahampura anjeun duaan. Hatur nuhun bawang bodas. Nya. Sanggeus emak jeung bawang berem sadar kana kalakuan jahatna sarta menta dihampura ku bawang bodas. Ayeuna kulawargana jadi rukun jeung teu aya deui kasedih pikeun bawang bodas. Urang sangkan jadi jelema ulah sarakah. Sajaba ti eta urang oge kudu jadi jalma anu alus lamun aya migawe kahadian tangtu Gusti Allah salawasna nulungan.